Ke-80 Asma'na Gusti Allah, sifatna Gusti Allah, gelarna Gusti Allah teh At-Tawwabu, hartosna Allah Subhanahu wa Ta'ala dat anu maha narima taubat anu janten makhlukna, terutama di kalangan manusia termasuk urang sadayana anu loba ngalaksanakeun maksiat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa anu geus dilakukeun ku urang geus teu kahitung. Dosa af'aliyah mangrupakeun pagawean naon bae anu dilakukeun ku urang anu tos ngajantenkeun dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, geus kacida seueurna. Taubat urang sadayana ka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalayan taubatan nasuha, pasti ditampi taubat urang dihampura dosa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dosa af'aliyah, dosa aqwaliyah, ucapan nya loba pisan. Tina ngomongkeun batur ngupat disebutna, tina ngabohong geus teu kahitung. Nyaci make ngagogoreng ngadu-ngadu jeung sajaba-sajabana, obrolan-obrolan anu matak ngajantenkeun dosa geus teu kahitung. Taubat urang sadayana ka Allah, pasti ditampi taubat urang da Allah maha menerima taubat, asal taubatna urang taubatan nasuha, taubat anu leres-leres. Dosa sam'iyah anu karungu ku urang geus teu kahitung. Dosa paningali komo tina paningali mah nya panon teh nempo teh ka mana galeh. Loba we pokona namanya. Sakumaha loba dosa urang sadayana, sok sanaos dosa urang ceuk paribasana leuwih loba tinimbang budah lautan, leuwih loba tinimbang dangdaunan sareng tatangkalan nu aya di alam dunya, bahkan leuwih loba tinimbang kekesikan nu aya di lautan jeung babatuan nu aya di daratan. Tapi lamun taubat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dihampura, pasti diterima taubat urang, dihampura dosa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da Allah maha ngahampura, dat anu maha narima taubat anu janten hambana. Ayeuna urang tinggal nanya kana diri masing-masing, erek taubat moal narek ieu wae hirup teh. Mangga mutan eta. Nu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dat anu maha narima taubat keur jalma, keur makhluk, termasuk ka urang sadayana anu taubat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tawwabna Gusti Allah, sifatna Gusti Allah teh nya maha narima taubat, nya maha anu ngagerakeun hate sakabeh makhluk, hate manusia, mangrupakeun ilham hidayah ti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunyaahna Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup kana sifat Rahman Rahimna Gusti Allah, welas asihna Gusti Allah.
maparin ilham ka urang sadaya, maparin hidayah ka urang sadayana, ngagerakeun Allah Subhanahu wa taala kana hate urang, kana pikiran urang supados naon, supados taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Ku Rahman Rahimna Allah nu asalna ngungker teu daek ngalaksanakeun ibadah, teu daek ngalangkahkeun suku kana pangajian, kana salat berjamaah lamun lalaki digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ta eta kunaon, ku Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala, nyaahna Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna, kanu janten manusia ka urang sadayana. Kalimat la haula wala quwata illa billah eta tos viral nya, tos umum eta. Daya kekuatan angin kalayan kudrat irodatna Gusti Allah. Ditinggal tina maca keterangan saeutik pamanggih gitu. Da lain ahli hadis da diajar yang diajar nyaritanya, keur diajar tapakur, keur diajar ma'rifat, karena tapakur kana keagungan Gusti Allah, ningalikeun ieu indahna alam, mega awan, langit, bentang, bulan, tumbuh-tumbuhan, bumi, gunung-gunung, imah-imah, sakitu lobana. Belajar tapakur jeung ma'rifat kana asma-asmana Gusti Allah sinareng sifat anu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah, anu wenang di Gusti Allah, anu wajib di Rasul, anu mustahil di Rasul, anu wenang di para Rasul. Atos eta bahasanana. Kalimat la haula wala quwata illa billah ditinggal dina kitab Kasifatus saja gitu. Pidau Imam Nawawi, la haula teu aya daya, teu aya kamampuhan pikeun menghindar tina pamaksiatan angin ku pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh moal aya kamampuhan tina ngahindar tina perkara-perkara anu matak ngajantenkeun dosa, nah tina afaliyah tina pagawean, nah tina aqwaliyah tina ucapan, nah tina i'tiqadiyah tina patekadan, nah tina sam'iyah tina pangrungu, nah tina basariyah tina paningali. Moal mampu urang menghindar tina perkara-perkara anu matak ngajantenkeun dosa terkecuali pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata illa billah jeung teu aya kakuatan urang sadayana pikeun ngalaksanakeun kasaean naon bae, nah rek tina maca tasbih, tahmid, tahlil, maca Quran, nah rek tina bab sedekahna, nah nulung ka sesama, tina pikiran, nah tina tanaga, nah tina harta, moal mampu urang ngalaksanakeun kasaean angin kalayan pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu jadi kunyaahna Gusti Allah, Rahman Rahim na Gusti Allah, gelar Gusti Allah At-Tawwabu dat anu maha narima taubat.
Pemudah-mudahannya urang sadayana tobat ka Allah Subhanahu wa taala, sok sanaos ala kadarna teu tiasa can mampu urang sadayana reres-reres rinca kana taubatan nasuha, can mampu urang naon kitu ngalaksanakeun tobat anu ngeunaan kana syarat-syaratna tobat, da aya syaratna tos pada uninga, tapi pamudah-mudahannya ku rahman rahimna Allah urang sadayana sing dihapunten dosa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Dicekapkeun sakitu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.